Si Aka kamana ieu? Cenah tadi ngajakan ngabuburit ti lohor keneh. Tapi eueuh ieu ka dieu ieu. Bisa ke di dieu kitu. Kak. Kak. Waduh. Ngeunah-ngeunah we sarenya. Yah, ka tengah pan aing nguseup ngabuburit. Oke heula aing keur santai heula, naon ti heula. Hayu atuh ka tengah ka ditu ningali. Heuh. Naon ti heula ka ditu. Kita lihat pemandangan bagus, Kak. Heuh, ayo. Mantep pemandangan nama euy. Sia kanangan teh sare. Heuh ti heula ka ditu. Ulah tinggalkeun lah. Mantap euy. Kak, ayo waya ka dieu. Waya ka dieu rame. Kak, buru atuh. Ka dieu, bro. Ai sia PA sugan ngajakan ngabuburit ti jam 11 beurang. Lapar manten atuh. Apaan Aka tadi nu ngajakan ka dieu ulin. Panas ieu teh panas. Tengah poe. Mau useup teu? Teu. Oh, cenah rek useup. Neangan umang we na mah. Lieur sugan ieu mah. Ngabuburit di jam 11 beurang. Aduh, mana panas deui. Geus maneh we ka tengah ka ditu. Ulin mah aka daguan di dieu nya. Embung sorangan mah tuh. Kumaha teh? Urang mah ka tengah tuh nya neangan umang. Kaluman euy. Aing tengah poe kieu tuh. Aing daguan tadi nya tepat ieuh. Siap. Yeuh pemandangan nu endah kieu embung diajakan ka dieu. Coba. Tapi heuh oge nya. Ngabuburit ti jam 11 beurang iraha buka puasana. Balik dewe gitu. Nah, numang ka dia. Wala aya lauk euy. Lauk. Aduh, lauk euy. Si Aka di mana ieu? Kak, waya lauk. Lauk waya. Teu kudu diuseupan ieu mah. Tinggal newak umang. Umangna tinggal newak. Buru ka dieu. Kak, dieu buru. Kak, Aisyah naon hahokan wae. Ye, cek aing tadi sia ka tengah. Ajik. Aing daguan di sisi panas. Itu aya umang, mana? Itu di tengah. Umang mah teu kudu di tengah, sia di sisi ge aya. Hayang umang lin. Pangneangankeun atuh, urang mah teu bisa. Ku aing neangan kayaknya, daguan.
tengah poe neangan umang aing tah. Umang le eta. Mana bieu siga umang? Oh, kakarayapan euy, cewak euy. Cewak. Ah, menang hiji euy. Mana si dawala teh? Wala. Dawala. Kamana si dawala ya? Ieu umang teh aya. Mana ya? Yo aya beres di bawah tinggal balik. Oh, hayo tuh siap. Oh, kasadayana nya. Ieu umang nama beres aya. Urang arek mulangnya. Assalamualaikum. Tong hilap, subscribe, oge like, komennya. Assalamualaikum.